Tah pemirsa resep tinggalin nempo alakur gitu mah. Ih anjing karek di tempat karek anjing di omongkan alakur. Ceng teh ulin ceng. Ah iya mang aya nu ditanjeun saung ya macul ya dipancing di imah mang oh gawe lah Ya saya teh kudu barang gawe mana teh. Main ulin we mana mah. Palingan ditungguan ku pamajikan. oh mau sieun kabur deui goblok teh matak di ieu ditungguin ku majikan ayeuna mah ditungguan ke kabur deui kumaha nu modal deui teh. Beureun supaya tidak kabur meureunanya. Ya saya teh. Kemari oge dicepretan ku majikan beukeun ka eta naon tiko sewat abi aduh. Ya wajar sih teh pamajikan nyarekan geus mah da gawe min teu ulin we apa kada ganteh. Cepretan wae aduh. Mata ayeuna gawe ditungguan. Eta mah tungguan mah ditungguan ayeuna udah beureun sieun kamana mendi digaweuna mah. Nah emang eta nanti teu gawe gitu ayeuna. Kan aya mah kan aya digaweun mah Aya pigawe we. kan aya proyek kieu teh. Terus kieu we Tapi teh urang ngadenge mah kamari ye dengekeun nya nya. Cenah mana ceng diajak digawe ngan manehna embung. Anjing. tuh Mulai aing gagaokan ieu. tuh mang tong lain tong sok ka mana wae ngomong teh mang da Asli urang mah Mang Dadang ka urang ngomong, pan urang teh teh nama nean gawe, urang teh jeung Adi. Mang Dadang sing teh boga pagawean teu ceuk urang teh. Aya cenah ngaci tapi urang teh geus nita si Aceng, si Acengna can datang wae cenah ka dieu. Tah, jadi lain pagawean sama Aceng mainan nu kedul embung jiga nama. lain Anjing pasti hari ieu. Anjing pasti hari ieu. ai Mang Dadang mah bu ieu nikah kamari teh pangacikeun dapur saeutik cenah. Naon? Urang neangan heula ieu neangan lajang mayar maneh. Waduk, barang geus aya, jang mayar ge geus aya, mun teu mah digawean ku adi urang, Ceng. Itu kamari ngomong kitu. Lain urang mah maneh cing nah mumung teuing gawe bangunan, Ceng. Maneh kan bisa kanu bangunan, aneh urang mah. Anjing. Lain kan biasa. Pasti ada ieu teh. Pamajikanna geus mulai kerung ieu tinggal ieu. Gawe teh mang aya kanu bangunan mah kitu kurang pati paham. Mata kembali sih teh Mang Dadang aya cenah aya duit mah sok we ke nungguan aya duitna sing teh ka Mang Dadang teh kamari teh ngomong teh kitu. Mata Mang Dadang ka urang mah ngomong geus aya, Ceng. Malahan mah ka urang ge nanyakeun. Kan adi urang cenah cing adi maneh cenah sapoena sabaraha hai. Gawe mah cenah teh kumaha gawe, ceuk urang teh masalah gaji mah. Oh cenah ieu teh urang teh kagok cenah nungguan lah si Aceng, cenah jadi teh urang hayang buru-buru beres, mata ngomong kitu ge berarti duitna mah geus aya, Ceng. Maneh nu embung ieu mah jigana mah. tong kali tong didengekeun. Teh dengekeun, urang bisa teu percaya sok tanyakeun ka Mang Dadang. Bisa teu percaya mah. Heeh. Anjing, iya tinggal anjing geus mulai pamajikan geus kerung. Pamajikan geus mulai kerung. Tenang we. Penting masalah kitu digawe. Nya komporan da nyempo atuh. Ayeuna ngaku digawe lompat ke sawah. Heeh. Jangan nu modal sok. Gara kumaha. Lain naon nu modal wing teh sebenarnya mah kebengan beunteur teh. Gorengan di imah. Gorengan di imah. Karena memang gorengan di imah bentul mah hijang keluarga gitu, Ceng. Moal sih teh. Malah sampul we. Anjing. Pamajikan geus mulai kerung ketika li anjing. Pamajikan geus mulai kerung ieu. Gebot geus sagedeung deui geura. Ayeuna ngalas sampo naung dina walungan sanaonan. Acan Oh, da kapangih we bubuhan kapangih bareuna. Ah, bukan kan aya sampul nu si Abah. ya. Yang gorengan di imah itu maksudnya. Oke, minyakna. Lain ya mah kanu masalah pagawean deui, Ceng. Urang mah pugu, urang mah kamari pangih teh urang mah jeung Mang Dadang teh. Terus Ngomong ama nungguan di dinya, cenah nungguan keputusan lamun segera daek-daek, lamun moal kurang dipake adi urang. Mang Dadang mah kai ka urang ngomong kieu. Ayeuna ka batur ngomong kitu. Dengekeun. Jigana Mang Dadang mah hayang di Eudeuh jeung urang jeung pamajikan maneh saya nyamperkeun ka Mang Dadang. Urang mah mana anu bener ieu na Mang Dadang na anu bener nungguan maneh atawa maneh nu mung gawe. aya oge kamari nu nita teh Mang ieu anu nita digawe teh nita panginyankeun paget imah cenah Mang Kubro eta mah. Wah, Mang Kubro mana? Sok ngarang, mana mah Mang Kubro mana? Mana Mang Guru? Apa? Kali pamajikan geus mulai kerung tah. Di mana?
Eta ngaran eta. Eta nu di wetan imahna. Wetan di mana? Kekuatan mana? Di wetan deket gang kuburan didinya imahna. Oh, ngaran Mang Kubro dirinya Mas ya teh. Ngalantur pisan. Sok ngalantur mana mah ngato-ngato pamajikan nyawa pamajikan repeh. Tidak di Cibide ngareke 2 bulan di dieu nanti. Anjing. Terkenal si Anjing. Kubro eta teh. Anjing Mang Kubro cenah anyar. Ngumean ke imahna jeung main ke pager senang mah. Bohong deui wae kira Ya dah. Oke, senang nungguan aya duitna urang cenah aya duit aya nama urang tapi erek cenah paling geus sabulan. Iya. Deui cenah. Ya, lagu lama eta. tah, bener lagu lama teh. Lagu lama. Lagu lama nu sidik mah mung barang gawe. Situ kedot. Ye teh dengekeun teh. Ye, salaki batur mah oh, usaha teh kuat toh-tohan ngabelaan anak pamajikan teh. Heeh. Lama gadangna teh naon naongan di ieu we susukan. Mah, apa nih teh aya teh keur kerja aya teh tugan ya tuh tinu macul oge di dieu. Kerja di mana? Mangi emas keur macul kieu teh. Anjing, mangi emas. Rezeki mah. Tong sok rek dibobodo make logika teh. Di nu kieu mana aya emas. Caduk nu aya ge nu koneng mah. Aya sampeu atuh. Di Ah. di sawah Ah, dari imah mah ngona naon atuh. mana mah bongbong pamajikan mana teu ngarti kanu kari itu bisaan we ngawadukna teh. Itu bu maksudnya mata bawa ka beunang komporan. Lain ngomporan ieu urang mah nyaah ka maneh teh ceng urang mah nyaah ka budak maneh sok gawe teh cing bener toh-tohan gawe teh jang budak da budak teh mah poe teh menta jajan meureunna lain ngador tah bener teh ngador we Aji geus mulai amok ge pamajikan ieu resep aing dikebot teh sagede-gede Kemana wae itu ngadon kiri usaha. tah eta geus mulai kesel teh geus mulai kesel tah geus mulai kesel anjing teh anjing maksudnya abi sagede-gede pas ieu anjing montong sia teh anjing pamajikan maneh mah ceng bager ceng teu usah maneh mang bulan-bulan geus sugudagan komplain naon teu nah atuh maneh kan ulin wae bagadagan teh oh karek ayeuna eta ge bubuhan diteangan ku pamajikan pangneangankeun gawe Naon? Ya naon, we sampe naon Oke, ngalah-ngalah sampo di situ lah. iya Awan ka ya teh kamari ge ngalah sampe da ting dibawa ka mana dibawa ka imah teu teu eueuh bapak imah teh moana naon kan heeh teuing tah ting dibikeunna ka mana aing mah di tengah arti dah ditukeran ku udud maneh mah meureunan ka CSI sia mah euy kitu mah meureunan Aya heeh mana ngalah sampo di Karana. kamari ngalah sia dibawa teh ka imah Pernah ngasaan sama mantega? hah Sampo mantega pernah ngasaan? oh nya lain ulah ngomong-ngomong masalah sampo mantega ieu mah kamari maneh mawa sampo dibawa ka mana dan ning cik pamajikan mah di imah eueuh cenah Eta ke Sinanang sampo. ah waduh paling gede Sampo paling gede tukeran teh ka CSI yang udud paling ge majikan dapat keur nyiram Sinanang teh karek Oh, keur anjing. nyiram sebulan setengah meureunna. asing pamajikan batur nyiram cenah pokoknya lu nyiram hayang sampe aing mah nu nyiram mah hayang buah aing percaya oh nu nyiram hayang sampe Aneh orangnya ke majikan Sinanang mah orang Garut tah. anjing Nyiram teh kalau ke hayang sampo. anjing ngabohong lah teh tingali Kalau mata kuring teh kasihan gitu kasih nanang. oh jing kasihan mana mah ai ka batur kasihan ai ka pamajikan teu kasihan ngali tah itu tengor teh Anjing, tengor tah anjing tengor tah sia mah ai ka pamajikan batur nyahan batur kasihan ka pamajikan yang budak mah teu kasihan Kayak keranya mun Sinanang ka dieu Anjing. teh Sinanang. resep aing mah Diberes sabut teh bisa ceng gitu pasti ngomongna kudu dibere. tahu kan dia mah ngomongna teu dibere oh lama di mah ieu mah Bawa nang situ nang karunya nang majikan mana? waduh waduh Majikan nang bisa kieu deui ngalah. kan urang teh kieu teh kamari teh nganjangan ka imah CSI dibere ieu dibere goreng sampe jeung gulak sampe tah aing mah curiga kadinya Ada tahu saya kade. benar benar Lain bang ngomong 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 majikan
Lain ngomporan urang mah saya teh nyaah ka mana ceng mana hirup bener. Mending ke Cereri urang teh mah Ah. jadi jiwit mau majikan teh jadi lelep-lelep di balung. Oh. Anjing. Anjing cinggelut, anjing. Pas ya ieu mah. Kita maro ge meureunna di servisna alus. Ya, Nah, ulah pas wae mah ayeuna teh pan malam Jumaah ya poe Kemis. Mending keneng teh pas mah di kamar we duaan dieu mah eral babatur ih. sama Cewek di kamar, duit eueuh. duit eueuh. Tena nafsu. Kan urang teh sama manis sama pahit mah. Ya, sama manis sama pahit, mana mah pahit tuh ngapoe. Sabagja cilaka. Usaha tara ulin we anjing ngapoe juga budak. Mata kuasa ngador wae. Ade goreng ieu salaki mamah ieu teh mah. Nah, dengekeun pamajikan ngomong teh ceng. Panena mah geus teu ngador barang gawe tuh teutik. Aikan neuna mah Anjing. Pasea ieu mah digebot. Atau hati oleh anjing. Aing mun pasea aing kabur ieu. Sarekan aya salaki teh. Salaki itu manusia cuma Anjing. Datang ka imah ge lapar meureunna. Makan naon? Belut. Bentar. Hese teu pasea aya nama euy anjing. kali-kali mah ulah makan sangu wae. Mau ada kuarang makan hati mah anggar we beuteung lapar mah ku sangu. Lain ku hati. Jang sia loba cucuk ka di Majang euy. Baktinya anu otak-otak kau sanju paling paketan ya budak teh. Namanya lepas ya wae. Jadi aya nama gawe teh ditungguan ada sieun kabur. Tungguan we nama geus digawe teh mah kana nyaka we mah. Kahayang teh gitu kahayang gitu udah di komporan wae kumang teh da. Ieu urang mah lain ngomporan, urang mah mamatahan ka mana ceng nyaah aing mah ka mana teh. Ka budak maneh nyaah nembe budak yang jajan maneh tara daek usaha. Gitu. Aing mah kudu usaha. Tinu macul menang duit. Anjing. Tinu monter menang duit gitu mah. Amin cenah. Geus anjing moal bener aing ngagongan oge da. Teu pasea anjing kan. Ese euy. Guru engke ngagongan nanti kudu keur panas. Para saya ese aya nama euy. Doakeun cenah. Doakeun ulin. Karena aku simang eta tah nu video teh. Sarekan wae di komporan wae. Mono ada yang matu video sia teh. Wah, video kumaha eta. Iya urang mah keur main game FF. Kata lampuna hurung kata sekolah. Mana lampu hurung ieu urang mah keur main game. Emang, kamura mah doakeun urang teh mangnya. Ya heueuh. Oh, mata kemana gawe cing bener. Emang euy sugan we atuh wing teh. Papaculan ki jadi duit ieu mah ya. Cenah orang balik lah cenah. Nuhun Mang. Siap. Gagal anjing teh ngagongan teh teu pasea aing mah. Isuk deh ya. Isukan masukan di gaongan teh pasea. Nah biasanya beki ulin. Tamatak jang lalaki ya. Nusuk tara usaha, dasar nama usaha mah gampang asal keluar lah ti imah nean usaha nu bener. Belaan anak pamajikan. Gitu tah kamerasa. Ya dikarenakan ini udah sore, saya harus ini rek maraban heula domba. Jadi videona sakitu tisim kuring mah kayak isukan urang ngagongan di nu pasea. Parasea resep ai sil gebotna teh. Enggak teh geutreng kitu tinggal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.